ah darengekeun deui baru aku sararea nya aing sakapung sok bararingung goblok nya ku pamimpin anu teu boga arotak kitu nya aing mah bingung nya apan pamimpin tapi otakna ka mana aing teu ngarti barudak ieu nya. Jadi ayeuna teh aing teh mangi berita goblok ieu teh. Jadi berita teh teu pamimpin ti pejabat anu tararingi ieu teh nyaho tinggi ti tinggi goblok kita nu loba sukuna. Eta kitu nya. Tah naon deui tadi teh aing teh heeh kacapruk we ieu mah urang kacapruk we urang mah nya aing mah da ukur berita. Ku aing teh diberitakeun deui we kitu da aing sugan-sugan we aing jadi naon teh jadi jelema tukang berita gitu nyaho teu berita gitu. Tah jadi aduh tapi kan kagela ya anjing aing teh goblok tah. Heeh akibat ku mikirkeun pamimpin anu teu areling gobloknya. Ayeuna teh kieu goblok aya kabarna teh ti pamimpin teh kieu cenah. Tentang RUU naon teh RUU teh naon poho deui aing teh kela-kela. Naon tadi teh aing teh nu diomong teh eta aing sok loba dosa teh kitu nya euy. Oh kieu. Tentang RUU aduh aing poho deui gobloknya. Hampura. Kela tong nyungsrikeun aing goblok sia teh. Aing teu apal kudu kumaha aing poho deui aing teh. Jadi tentang RUU perampasan aset negara teh eta geuning kakareng apal. Aya pamimpin teh nyebutkeun cenah RUU perampasan aset negara teh ayeuna teh keur nungguan naon deui itu aing poho deui aing ayeuna teh keur nungguan naon nya nungguan sahanya nungguan wa uceng gitunya aing mah aduh aing mah keur nungguan eta digana teh keur nungguan cenah masukan ti masyarakat. Tah ingat anjir da aing rada telat aing teh ngopi soalnya tadi teh jadi ingetan teh burem gitu. Jadi eta. Jadi RUU teh ayeuna teh cenah menunggu lamun arek disahkeun teh menunggu naon tadi teh poho deui anjing teh ah. Goblok teh aing sok pararoho goblok. Menunggu pamasukan ti masyarakat. Nyaris ya jadi pamimpin teh eling. Apa lumuh masyarakat mah hayang naoge koruptor teh ditangkap hukum mati jeung undang-undang RUU teh undang-undang naon teh perampasan aset negara teh disahkeun Bu. Ari sia ka mana wae ngomong teh nya masyarakat mah kabeh geus satuju sahkeun eta teh RUU perampasan negara teh jeung anu koruptor teh lamun bisa mah dihukum mati. Masyarakat teh geus ngomong masyarakat anu mana deui nungguan Ibu da eueuh deui